Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sareng parantos dadawu Aliyun Sayyidina Ali karramallahu wajhah dawhanana dakhaltu lebet kaula alan nabi kakangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana tegesna kaula wa Fatimatu sareng Siti Fatimah. Fawajadnahu maka menakan abdi sadaya kakangjeng nabi ya beki nuju nangis mantena bukaan syadidan kalayan nangis anu nyaan. Fakultu maka cek abdi kakangjeng nabi fidaka ari tebusan salira abi wa ummi eta pun bapa sareng pun biang ya Rasulullah wahai Rasulullah malladzi abkaka naon anu matak nganangiskeun salira. Qala ngadawuh kangjeng nabi dawuhanana ya Ali he Ali lailatan usriyabi dina peutingan kami diisrokeun ilas samai kalangit ra'aitu kami ningali nisaan kasapirang-pirang awewe min ummati di umat kami yu'adzabna keur disariksa kabeh finnari dina neraka. Lamma ra'aitu lima ra'aitu karena kami nyaho min syiddati adzabihinna tina banget siksana. Ra'aitu ningali kami imro'atan kahiji awewe mu'allaqatan anu digantung bisya'riha buukna yugli anu ngagolak lima buha
uteukna wa ra'aitu jeung kadua kaula ningali imro'atan kahiji awewe mu'allaqatan anu digantung bilisaniha tulisanna wal hamim bari ari cai ngagolak yusabu dikocorkeun digolontorkeun fi halqiha kana genggerongna wa ra'aitu jeung katilu kami ningali imro'atan kahiji awewe qad sudda saestuna geus ditalian dirangket rijlaha dua sukuna ila thadiyaiha nepi kana dua pentil susuna wayadaha jeung dua leungeuna ila nasiyatiha kana munmunanana faqad sallato jeung saestuna parantos ngawasakeun Allahu Gusti Allah alaiha kaeta awewe sina nyiksa eta awewe al hayati kana sapirang-pirang orai wal aqariba jeung sapirang-pirang langir wa ra'aitu jeung kaopat kami ningali imro'atan kahiji awewe mu'allaqatan anu digantung bisa diaiha dua pentil susuna wa ra'aitu jeung kalima kami ningali imro'atan kahiji awewe rosuha ari sirahna rosu khinzirin eta cigah sirah babi wa badanuha jeung ari awakna badanu himarin eta awak himar wa alaiha jeung ngarentok ka eta awewe alfu alfin sajuta minal adzabi tina rupaning siksa wa ra'aitu jeung kagenep kami ningali imro'atan kahiji awewe ala suratil kalbi mangrupakeun anjing wan naru ari seuneu neraka tadkhulu asub min fiha tina biwirna tina bahamna wa takhruju jeung kaluar min duburiha tina bujurna wal malaikatu jeung ari malaikat yadribuna eta nareungeulan rosaha kana sirahna bimaqami'a usapirang-pirang gegendir minarin tina neraka faqomat maka jung ngadeg
saha Fatimatuz Zahra Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa qalat sareng dadawuh ya Siti Fatimah dawuhanana ya habibi duh kadeudeung abdi wa qurrata aini sareng panyileukan abdi makana naon buktina a'malu haula'i pagawean itu awewe kabeh hatta waqa'a sehingga tiba alaihinna kamaranehanana hadzal adzabu ieu siksa nu disebatan wa qala sallallahu alaihi wasallam maka ngadawuh Kangjeng Nabi ya bunayya he anaking amal mu'allaqatu bisya'riha anapun ari awewe anu digantung buukna fa innaha maka sanyanyana kanat bukti awewe teh la tukti tara nutupan sya'roha kana buukna minar rijali ti lalaki sejen wa ammal mu'allaqatu bin lisaniha anapun ari awewe anu digantung lisanna fa innaha maka sanyanyana manehna teh kanat eta bukti tu'zi sok milaraan goreng bacot zaujaha kasalakina wa amal mu'allaqatu jeung anapun ari awewe anu digantung bisadyaiha dua pentil susuna fa innaha maka sanyanyana ya awewe teh kanat eta bukti tutiu sok nganyangkeun nyarekeun kabatur pirosa zaujiha dina kasur salakina tuluy euneuk-eunekan wa ammal lati jeung anapun ari awewe ala suratil kalbi numang rupa anjing wanaru bari ari kadinya wa ammal lati jeung anapun ari awewe sudah anu dibeungkeut nu dirangket rijlaha dua sukuna ila sadyaiha nepi kana dua susuna wa yadaha
jeung dirangket dua leungeunna ila nasiyatiha nepi dibeungkeut kana munmunanana wa qad sallallahu jeung saestuna Allah ngawasakeun alaiha niksa eta awewe al hayati kana orai wal aqariba jeung langir-langir fa innaha maka sanyanyana ya awewe teh kanat eta bukti la tagtasilu teu pernah adus atawa teu sah adusna minal jinabati tina junub wal haidi jeung tina geus haid wa tastahzi'u jeung sok nganggap sapele bis sholati kana sholat wa amallati jeung anapun ari awewe rasuha anu ari sirahna teh rasu khinzirin cara sirah babi wa badanuha jeung awakna badanu himarin eta awak himar fa innaha maka sanyanyana ya awewe teh kanat eta bukti namamatan eta sok ngadu-ngadu kadzabatan gede wadul wa mallati jeung anapun ari awewe ala suratil kalbi nu mangrupa anjing mah wan naru bari hari seuneu neraka tadkhulu eta asub ming fiha kana bahamna wa tahruju jeung kaluar ming duburiha tina bujurna fa innaha maka sanyanyana ya awewe teh kanat eta bukti menanatan anu sok nganyeri-nyeri batur hasadatan anu tukang hasu sok ngagonggorokan jeung sok hasud wa ya bunayyah wahai anaki alwail neraka wel cilaka gede limroatin keur awewe ta'si anu doraka zaujaha kasalakina itu walhasilu kesimpulanana anna zauja sanyanyana salaki li zaujati keur nu jadi pamajikan teh kal walidi eta cara kolot lil waladi keur nu jadi anakna li anna ta'atal waladi karana sanyanyana ta'atna nu jadi anak li walidihi kanu jadi kolotna wa talaba ridhahu
jeung neangan ridho nu jadi kolot, cara neangan ridho nu jadi salaki, wajibun eta wajib, wala yajibu jeung teu wajib anu bieu teh ala zauji kanu jadi salaki mah. Tuh kaharti nggak sakit tuh panjang hadisna nya gitu we tama eusina mah kitu deui mah teu kudu diterangkeun mah bisi kasinggung mending keneh tong diterangkeun tapi da butuh di penjelasannya urang jelaskeun we saeutik anu neme teh kaayaan para istri nuka pendaku junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktos mantena Isra sareng Mi'raj. Diriwayatkeunana ku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngadongeng dawan Sayyidina Ali kami jeung Fatimah pemajikan kami sumping lebet ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seja ziarah we ngalayan kana janten sepuh sareng mertua oge dia apa nabi sidik eta teh begitu sumping lebet ka bumina assalamualaikum waalaikumsalam begitu lebet ka sampak junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuju nangis sesegrukan nangisna teh nangis pisan ting kumaha nangis pisan anteu sigana babalongkengan urenya nangis we katinggal segruk Kangjeng Nabi teh nuju nangis dugikeun ka atuh anjeunna Sayyidina Ali sareng Siti Fatimah teh salah tingkah ninggal jungjunan nuju naon nangis akhirna mah balaka we wakca we Sayyidina Ali teh ka Kangjeng Nabi doan Sayyidina Ali fidaka abi wa ummi ya Rasulullah itu kan dari orang Arab mah bahasana teh sok ditilaman make bahasa kitu fidaka abi wa ummi ya Rasulullah tetebusan salira teh pun bapa pun biang wahai Nabi wahai Rasul gitu. Naon margina salira make nangis aya naon kulan gitu urang ge panosoknya di mana asup ka imah kasampah kolot keur ceurik geuning cek urang ge mah kunaon nangis naon mah kacepet lah urang mah kitu rek kolot teh kitu naon atuh ya Nabi wahai Rasulullah apa yang menjadikan ya Rasul bingung susah sedih gitu naon anu nyedihkeun salira nyawe Kangjeng Nabi dadawu dawan Kangjeng Nabi teh ya Ali he Ali kieu li ama teh waktu dina peutingan diisrokeun ka langit ku Gusti Nu Maha Suci ra'aitu nisaan min ummati yu'adzabna finnar kapanggih ku kami teh katingali bahkan jongo kasaksian bener loba awewe umat kami keur disiksa dina jero neraka siksana teh banget pisan katingali nyeri pisan ripuh pisan siksa disiksa kabeh kitu Rasul mah nya yang cerikan umat yang cerikan orang yang cerikan ibu-ibu ya. Aya genep rupa perkara awewe nu keur disiksa di jero neraka
hiji kami ningali awewe anu digantung buukna utukna ngagolotrok kabayang eta buuk nu dijenggut karek dijenggut teh geuning ku budak ke sajarawokan ieu digantung bari ngagolotrok ku sirahna teh hiji eta kami ningali nu kadua kami ningali awewe lisana digantung letahna ieu mah digantung solodor letahna bari di banyuran ku cai tina neraka tilu kami ningali awewe sukuna dibarengkos kana pentil susuna leungeunna dibarengkos kana huluna kitu kun ngaringkuk we eta keur dibarengkos bari keur dibarengkos teh eta direntom ku orai direntom ku langir neraka karek langir diurang ge geuningan urang geus soak ningalina tong ku langir atuh karek eta cocopet geuningan aya ngaliwat urang jo buru-buru lumpat geuningan sieun asup kana liang cocopet gitu wah ieu direntom ting kumaha kaopat kami teh ningali deui hiji awewe eta mah pentil susuna digantung kabayang karek digegel ku budak geus ngajorowok komo ieu mah dinaon dicapit tuluy kami ningali deui awewe anu sirah babi ari awakna awak himar bari disiksa ku sajuta rupaning siksaan tuluy kami ningali deui awewe nu rupana mah bentukna siga anjing bari seuneu asup tina baham bijil tina bujurna bijil tina boolna ari malaikat teureun nyiksa anjeungna kolantung ngagebugan kana sirahna kitu tukang jeung Nabi ngadongengkeun kitu teh Siti Fatimah mah nya soak jo langsung ngadeg Siti Fatimah langsung tumaros ka junjunan dauhan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha ya habibi wa qurrata aini nun panutan wahai panyileuk mata abdi gitu kakang jeung Nabi teh manggilna teh Siti Fatimah panutan abdi panyileuk abdi teu aya deui nu jadi ngongkolak dina mata iwal ti salira maka na a'malu haulai nah naon atuh ieu teh gawena awewe teh make disiksa mangrupa-rupa siksaan sehingga tiba ka manehanana dina kahinaan gitu qala atuh Kangjeng Nabi teh ngawaleran dawahan Kangjeng Nabi ya bunayyah wahai anaking kieu neng amal muallaqatu bi syariha fa innaha kanat la tuqti sya'raha minar rijal awewe nu digantung huluna digantung bukna ngagolotrok uteukna nu sok nemong-nemong buuk kalalaki batur tara nutupan sirah surat ahzab mulah kawas laku jahiliyah surat ahzab awewe luntatima bari hanten nutup sirah kawas laku
digantung. Makaning zaman ayeuna mapanan bu koge hayang katemong da meunang ngecet di buruman awewe ayeuna mapanin buk teh dipikok rupa-rupa warnana teh nepikeun ka aya nu beureum nu koneng nu hejo dina sirah teh badis cara anak hayam anu meunang ngecet teh anu dijualan ka barudak pake heureuyan kitu bangsa gomres wungkul eta. Masya Allah gitu hiji tah kitu cenah Fatimah anak kitu doan Rasul lah jadi atuh kudu naon urang teh nutupan sirah ari eta ya Rasulullah wahai jungjunan awewe nu digantung letah nasaha ya Rasul dauhan Rasul eta awewe nu letahna digantung eta awewe teh kana tuzi zaujaha sok goreng bacot kanu jadi salakina alah eta pisan makaning ka salaki maning ngeunah jeung hampang pisan eta biwir lamun geus nyarekan nu jadi salaki nepikeun ka sangeunahna teh ngomong teh dasar sia si kedul si datditdut sia mah kan kitu non datditdut goreng adat non dit medit non dut gede hitut ka salaki teh sia mah modal we digedekeun walah Masya Allah salakina teh atuh ngeluh weh kata langsara aing nyeri hate kudu jadi pamajikan mangkaning tadi nama boga kahayang nepikeun ka akhirna mengeluh deui we tutup da teh Masya Allah kitu Allah jadi sing sae bahasa kanu janten caroge ngandung hartos ulah sampikeun ka ku bahasa urang salaki teh karaheutan ini olo-olonya salaki ini kudu dineng-neneng dimanja suami itu harus dimanja seperti kita wanita ingin dimanja monjol cabakan kurang teh dada salaki teh akang hampura abdi akang bari jabakan dada salaki bu saya kana pesak nah eta geus kumaha tuh jadi maksud nama ulah sampaikan kamilaraan kanu jadi arifek teh da milaraan teh lain ku bahasa goreng wungkul nya kadang-kadang genah kuno bahasa kasar tapi dilemesan jadi naon deui da biasana pan urang mah biasana kieu ngomong ke pamangka salaki teh manehna leuheung nyebut manehna ieu pan kitu lian salaki teh atawa bapak sia najik jikana bapak sia nah itu Gusti nagu Masya Allah tabarakallah kitu cenata ari eta ya Rasulullah istri anu digantung pentil susuna kulan duh eta awewe pentilna dipanjangannya dikenyang tinggal maca kabayang masyaallah ih dari kidinya ih karek nyusuan nu jadi budak tuluy ngegel ge sakitu naon jo ngecerewet pajarkeun teh sia ngegel aing mah ngeunah keneh digegel ku bapak sia daripada kuseuda misalnya eta saha kulan ya Rasulullah awewe nu kitu wah oh gitu komo di temong-temong dina angkot nyusuan budak dina angkot budak HS gigireun aki-aki nah ieu teh ditilala dan nyusuanana sare budak nasare ngan lila-lila nah karasana teh rada getek jeung asaya norohok ieu teh naon si horeng nu nyusu ganti bet kuno kumisan nah, Masya Allah
kitu saha eta we anu dibarengkos kitu dawuhan Rasulullah fa innaha kanat tuti'u firasya zaujiha ya awewe sok ngampihan tatangga dina ranjang salakina mumpang salaki keur eueuh keur nyoba jauh komupan tugas luar kota 5 bulan hubul-hubul teh nya nah dalila tilila mah ateul meureunna sakali mah urang ampihan we eta seta misalkan tah kitu kumaha eta digantung nah sabab pentil susu aya nu ngiluan di dinya kitu ari eta ya Rasul wahai kadeudeuk kami wahai panyilekan abdi istri anu dibarengkos sukuna jeung leungeunna saha eta dawuhan Rasul eta awewe la tagtasilu minal janabah wal haid wa tastahzi'u bis shalah awewe eta mah adusna tara baleg mun adus atawa tara adus sama sakali lamun geus junub atawa geus haid tuluy kana salat ngageuh-geuikeun hartina salatna teh teu bener komo panan awewe lamun keur salat dipencerong kudu jadi salaki anehnya keur salat Allahu Akbar urang teh keur khusyuk lar liwat salaki tuluy ningali cek urang teh aya salat menjol seuri ka saha kumaha padahal salat mah salat we aya tempo teh uluk salam assalamualaikum warahmatullah pas kikireun salaki cek salaki teh waalaikumsalam warahmatullahi emang da kudu dijawab lain ngagoda ya mah cicing ningali kieu nah kitu salatna teh adus teu bener kieu adus teu bener teh cara kumaha cara kieu keun ari teu adus mah teu kudu terangkeun nya da sidik teu mandi meureunnan ieu mah adus teu bener model kumaha tadi teh apanan memeh digawe jeung salaki jeung si akang tepan urang mah kudu dangdan heula ngalah si akang powerna naek sagala ditapelkeun dina beungeut cet meni dina bibir 5 cm atuh dina pipi oge al-karim jeung sagalana ditapelkeun di dinya halis oge dak dumadak jadi kandel sabab bulu ucing ditapelkeun di dinya bulu matana oge ditambahan ku bulu jagong masa bikin katingalina teh gurilam ngarah salaki ka bitaeun pan sagala ditapelkeun tuluy we awak diseungitan ti mimiti beuheung sabab beuheung sok dikecerokan maka tuluy diberesian dialusan diseungitan tuluy kana kelek tuluy kabeh we sakujurna diseungitan make minyak oge minyak kasturi jeung sagala minyak diasupkeun ka dinya dipake eta toko minyak aya di dinya kabeh ari baju oge pan baju ge nu pangalus nah keur kitu mah ngarah naon sugan bisa 100 ronde wah dipake ari geus pake teh pananda tulina mandi geus mandi teh ari pek teh lipen setip ngajedi keneh geus mandi caritana wedak napel keneh bangsa nu aya dina mata oge aya keneh sabab mata masuk dirapet ku lem pek teh aya keneh komupan geus oleng panganten kan ngaranna oge panganten anyar pan panganten anyar berarti beurangna sagala ditapelkeun anu rupa aslina jadi leungit teh tempo tepanan bulan madu malam pertama tuluy subuh nah geus mandi teh kitu keneh camohok keneh dina huntuna oge napel keneh naonnya kawat panai nama sok di mana teh beho
abdi rek nanya kanu di behel, apakah di behel eta teh bangsaning huntu? Sanes. Ari nu disebutkeun baham mana? Tah ieu jarang diomongkeun ieu. Nu disebutkeun baham teh mana? Baham teh ieu nu katingali jeung lamun calangap eta teh luar keneh ngaranna. Sebutna teh luar. Lamun make behel tuluy dirapetkeun behelna teh kana huntu. Eta tempo nyikat gigi nu disikat guigi atawa behel? Ya behel. Jadi si gigina kasikat teu? Henteu. Jadi lamun kekemuan teu huntuna. Jadi lamun adus keadusan moal eta. Moal lah kitu. Kahartos teu. Kecuali lamun behelna nu bisa dilaan dicoplokeun teh maka eta mah beureunan untuk ka ummah eta jarang dibahasnya bisi ya teh da abdi mah behelna oge ieu mah asli paduli teuing bahkan da behelna ge abdi mah ditapelkeun dina huntu jeung bisa dilaan oh nya teuder kadinya efek teh aya behel nu dipaten jeung huntuna teu meunang lesot eta jeung huntuna ngan huntuna bisa lesot tina awakna jadi behel ditapalkeun dina gigi palsu atuh tempo manehanana aya pangabutuh mah dilaan we jeung huntuna tah lamun nu kitu mah pek teh teuing rek tinggalkeun behelna rek tinggalkeun jeung huntuna oge paduli teuing da eta mah palsu hah heueuh laan heula ari nyikat gigi mah untuk palsu napel di dia untuk palsu anu bisa dilaan teh ya tempo diberesihan teh laan heula da bojigong diantep mah tah laan heula ulah ditapelkeun terus gitu udah di kumaha lamun anu dibebeskeun salat ngangge behel ngangge sajadah ge meunang salat mah ari nu kemu mah lain wajib sahari wudu mah ngan ieu adus eta kakumah teu kitu eta kakumah teu lamun adus tah sok kapikiran tara eta Allah jadi atuh kumaha nyaeta atuh da abdi mah sieun carang mending carang daripada rapet loba nu teu kakumaha keur naon bari nage ka mahal-mahal atuh tong belak-belakan teuing perbandingnya mah behel mah lamun di beton mal bisa dilaan kecuali di dagor menang ngan nu penting ulah ngahalangan kitu unggul bener rek warna-warni ge Pak zaman ayeuna pan behel teh rupa aya nu hejo aya nu koneng aya nu beureum geuningannya matak pas seuri teh nyerengeh teu puguh rupa gitu jadi atuh kudah kumaha eta kira-kira ngahalangan atawa henteu sabab tina sawarehna syarat sahna adus teh ulah aya barang nu ngahalangan nepi na cai kana kulit nu dimaksud kana awak sakujur anu zahir anu naon cenah nu zahir wa minadz zahir jeung tina sawarehna badan zahir teh adalah ketika calangap wa huwa katempo tah nu kitu ngaranna zahir di lamun calangap katingali teh eta teh zahir eta lamun keur heuai wah naon katempo tah eta teh naon eta zahir gitu eta zahir kedah sia aya geus kumaha tuh kudu terus kagok jadi atuh saha eta istri teh nutara adus alias adusna teu balik saterasna Siti Fatimah unjukan deui ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah nu sanesna kumaha sareng saha
Dawahan Kangjeng Nabi amallati rasuha rasu khinzirin wa badanuha badanu himarin. Ari awewe anu sirahna sirah babi awakna awak kuda nyaeta eta awewe kaditu ka dieu ngadukeun batur maseakeun we. Sidorna dan numpang bisa anana maseakeun mah awewe. Sok blenyeng ka ditu, blenyeng ka dieu. Wah terus eta. Naudzubillah. Ari eta awewe anu mangrupa anjing bari bijil seuneu kaluar seuneu asup tina baham kaluar tina bool saha eta ta eta mah awewe anu sok ngagonggorokan jeung hasud ka batur rajeun barang bere tapi bari ngagonggorokan cara kieu ngagonggorokan mah kieu tajang hayang mangga kerujang hajat melegnya naon ta ngaranna ngagonggorokan. Alah tah kitu engke teh nu kitu bakal jadi naon. Naudzubillah. Puncakna dawan Rasul alwail limra'atin ta'si zaujaha. Cilaka gede awewe nu doraka kanu jadi salaki. Jadi kesimpulanana kasalaki teh kudu cara kakolot bahkan awewe kasalaki lamun dibandingkeun jeung kakolotna lebih berhak kasalaki daripada gitu. Lamun bentrok panggero nu jadi kolot jeung nu jadi salaki heulakeun panggero nu jadi salaki. Lamun teh mada kudu nyumponan kanu jadi kolot bebeja heula ka saha kanu jadi salaki. Kudu aya izin intina kudu aya ridho ti salaki. Mudah-mudahan urang sarere sing meunang ridho salaki. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu we heula. Mudah-mudahan ieu hadis sing jadi pepeling keur urang, jadi ilmu keur urang sing jadi panyaang ati urang sarerea. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi